Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun dulur Kangjen sadaya, mugia dararamang marijeng taat ka Gusti Allah. Tina konten video ayeuna Kangjen bade mesek apatah Sunda keur kahirupan tina sosok Eyang Prabu Siliwangi. Eyang Prabu Siliwangi teh hiji raja di Tatar Sunda anu namina sengit jeung terkenal di Nusantara. Naon anu nyieun sosok Eyang Prabu teh tiasa kawas kitu. Eyang Prabu Siliwangi mikaboga pandangan dunia tur kasabaran pilsapah katuhanan anu luhur. Jirim jisim kersa angina kersa Gusti tah filosofina anu artina bahwa sesungguhnya segala lakon hamba hanyalah rencana dari Tuhan yang Maha Esa, hanyalah pinjaman dari Gusti Pangeran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kasabaran eta bukti tina manifestasi ilahiyah anu ngajadikeun karakter kapamimpinan Eyang Prabu Siliwangi ngawujudkeun jiwa hiji kasuran pengabdian terhadap sesama alam dan Tuhan yang Maha Esa. Kedua, keadilan, tangguh dalam strategi politik. Katilu, kawanen, berani bertindak. Kaopat, ngaping, sewe, putu, mampu melayani rakyatnya. Kalima, ngemplong, taya aling-aling, keterbukaan diplomatik dalam membuka hubungan internasional seluas-luasnya. 5 jiwa kepemimpinan eta ngawujud deui kana pola ucap, pola sikap, jeung pola lampah Eyang Prabu Siliwangi anu pastina kedah digugu tur ditiru ku urang anu aya di zaman kiwari nepi ka zaman kaharupnakeun kerkajayaan negeri. Tina pola ucapna budi bahasa Prabu Siliwangi ngagaduhan karakter kahiji ajeun wewesan berbudi luhur sehingga mampu mentransformasi visi dan misi bersama. Kedua, teas peureuk lemes usap, disiplin dan teguh dalam mempertahankan komitmen. Katilu, pageuh keupel, lega aur, hemat, tidak boros tapi sekaligus dermawan dengan langkah yang efektif dan efisien. Dina pola sikapna Eyang Prabu Siliwangi ngagaduhan karakter hiji satria nu pinandita, kesatria militan yang dapat dipercaya dan baik. Kedua, mausana panyatrawan, menghentikan permusuhan. Katilu, mitra samaya, saling bekerja sama. Kaopat, pribaksa, menghindari dendam. Jeung tina puncakna tina pola lampah Eyang Prabu Siliwangi tos masihan contoh teladan perwujudan tina karakter silih asih, silih asah, silih asuh yang bermakna bahwa kita sesama umat manusia harus saling mengasihi, mencintai, saling mengasah atau mengingatkan dan memperbaiki islah, dan saling mengasuh
membina dan merawat satu sama lain, sehingga terciptalah pola kehidupan mulian silih wawangian, saling mengharumkan, atau dalam bahasa Islamnya terwujudkan rahmatan lil alamin dan uhuwah basyariyah, persaudaraan kemanusiaan, tah bukti tina manifestasi ilahiyah. Ku bekal sadayana nilai-nilai luhur suci mulia eta teh bakal mawa umat manusia Tatar Sunda sampuran jagat jadi hiji mahardika kemerdekaan umat manusia daripada belenggu ketertawanan kejaliman dalam kehidupannya. Kedua, papapura, saling menghargai dan tidak saling menguasai kewenangan wilayah masing-masing atau saling menghargai otoritas. Katilu, mariada saking situtu, saling menghargai atas hak ahli waris yang sah. Tahtina puncak pangluhurna ajaran tradisi suci mulia yang Prabu Siliwangi eta teh anu tiasa ngalahirkeun kualitas manusia anu mika boga karakter, manusia wisesa, manusia bijaksana atau insan kamil, sakumaha saluyu jeung visi tur misi para nabi sareng Rasulullah anu kudu ditiru ku manusia sapanjang zaman anu aya tina lintas budaya jeung lintas peradaban. Saki anu tiasa kapihatur hampura ka ahli budayawan sareng sesepuh kasundaan mun aya salah tina nyaritana. Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi